kabudayan anu asli warisan di para ahli majang dogi kagiwari sanajan mah geuningan ayeuna di luar negeri mah bisa karena yang bahasa pribadi lebih gampang namun ku seni geningan mun dipilih hiji bangana henteu kauji lebih gampang eta lebih gampang ayeuna mah tak mun ku seni teh minang ka diri hirup urang masing tigin kuat pikeun jadi saksi suku bangsa Nusa Jati seni teh senjata sakti eta warisan ti para ahli majang adogi da kake wari wae karasana mah ayeuna mere ieu hukum hirup si sabilulungan jungjunan sabilulungan sanajan di luar negeri kekeuhan teu bisa pahili keneang mah bahasa pribadi seni teh minangka diri ayeuna mah minangka diri seni teh minangka diri daerah anu sajati kumna pikeun jadi saksi suku bangsa Nusa Jati tapi titip paine seni perbawa mandiri geningan seni perbawa mandiri